Mananya? Sangat the best. Ya jelas lah ieu mah kan langganan aing di dieu durian kujang ngaranna. Nah, nyos pokoknya mah. Ya lah. Kan urang mah tara loba sok darah tinggi naik aya ieu mah. Kita durian mana? Durian kujang. Sangat the best. Alamatna Jalan Cikoneng ke Tasik. Suka di dia keselanganan di dia. Ya jelas lah langganan aing lamun mawa awewe selingkuhan aing datangna ka dieu. Aing dibawa ka dieu. Kan selingkuhan aing beukeun kadu. Oh nya. Jelas. Majikan aing mah teu beukeun. Jadi aing mah selingkuhan. Sangat luar biasa sekali. Benar. Si kuna tuh mentong kana cungur aing kuna tuh. Madang-madang. Oh, beakeun. Kara aing mah kadu meunang na. Kieu mah. Siga si Kipri jeung si Nur. Anjay, lagi makan durian euy. Amis ya. Sangat Raja atas internasional Indonesia Raya Merdeka. Naon? Aing. Terima kasih bukan Mang Ade. Terima kasih naon? Enggak. Atuh bayar ayeuna mah pan kamari geus ku aing. Bayar ka aing teh mah duit. Atuh sarua we aing teh mah duit teh kumaha haji? Balik teh. Serius aing teh mah duit, pan tinggalin tadi duitna di imah, pan tadi ge ngomong aing. Aing mah Emang teh mah duit? gablek duit aing mah. Setelan we anjing ni kulimis, duit teh gablek. Ya kira-kira dulu. Tampak sok beakeun urusan aing ya mah. Sangat sensasional. Hah, kalian Marisol, Perguso, kalau punya rezeki aja, gak ngomong-ngomong sih teh. Ya ka durian kujang mah, aduh. Sangat kena. Ngajak. Aing teh ngajak ieu ngahaja ieu teh beunang. Kesaan beunang. Oh, beakeun. Serius ya? Serius lah. Di alela euy. Abi tos wareg bah. Bah, durian kujang sangat ngeunah sekali bah nya. Nanya. Ini mah tuh montong Palu anjay, amis kitu bae ieu. Kesaan saya jikieu bae. Sing dibiarkeun KBG keur wae ge kop. Anjir bener ya teh. Ya jelas lah. Anjir Mun pakai keur boral. Kerboral aing. Kerja di bos ayeuna bah. Amisan ya mah. Kop beakeun bah. Aduh, Moal apa ya? Wah, karuan yang poho teu mah wa. Cong meulih lah tuh. Di dieu mah rokok. Wah, sorangan atuh. Wantur aing di situ bisa balik di dieu mah. Meulih rokok. Meulih rokok. Sekalian urang rokok euy. Rokok biasa kretek. Nya. Tungguan di dieu. Tungguan bah. Pokoknya beakeun we heula. Sok bah. Ekeun bah. Ya jangan lila Haji, siap. Kayak bayaran nu abi ku anu gondrong eta. Gondrong itu Ku Bang Jack. Oh, siap. Bayarkeun ke eta nya. Siap. Bangun Haji. Siap. Oke. ya. Ya. Oh. lila. Ya. Ada yang rokok kretek. Lila teuing meuli rokok teh. Bang Jack. Can dibayar nih. Bulan Pak Ji. Can dibayar. Saya mah dia ngasaan. Aya si Marisol jeung si Perguso. Saya ngeliwat. Ningali mana nih, Nek? Ngasa nah bayar saya nu kudu bayar. Can dibayar Bang Jack ya teh. Si Oblong. Berapa Pak Ji? 300.000. Emang berapaan? 100.000 sakilo Bang Jack. Ieu teh durian montong Palu Bang Jack. Oh, pantesan enak banget amis. Berapa? 300.000. Oh, 300 ya? Ya. Kenapa Anda dari tadi plengah-plengeh Aku terus? menunggu Anda itu memainkan gitarnya. Kalau sudah ada nada yang masuk kan aku akan menyanyikan sebuah lagu. Emang Anda bisa bernyanyi? Ya bisa lah. Sate? Aing asa wae tolong euy. Sa? Pembaturan aing ti Kahyangan. Oh, Marisol. Betul Marisol. Anu kamari anyar turun ti Kayangan ka bumi. Ti Pluto salah ka dieu. Aya kene di dieu nya. Ah, lain buah. Aslina aing. Tapi mun kilat kita teh lompatna geuningan. Naon aya perlu naon nya? Heeh. Si gaya nu naon naon nya. Malah nyanyikan lagi sebuah lagu.
sayup. Nah, tanya naon, Mang? Tuh, ini tuh kunaon jelema teh lompatan tadi geus ka itu enak ka dieu. Kamu tekan oke. Alang gue aing keur. Mang angges-angges atuh aing nyanyi ieu mah. Nah, aing mah yang berit manten Isa mah teh. Sayup-sayupku mendengar berita yang dilayangkan, aku akan ditumpahkan. Gorok. Wah, balik yuk. Ayo. Mang. Ya, tadinya aing kabeh ditutup. Kurang aja, mana itu? Kadia yang naon kita tadi lompatan wae numpahkan aing ter. Aing nyanyi kan sekolah. Tadi wae. Kadia lah. Hei. Aduh. Jangan putrinya. Mana itu putri kan? Rek lalauna nu terkena aing. Aing dirinya tadi aya naon bolak-balik kan numpahkan aing kita aing. Kadia lah. Aing yang modal goblok. Dia dikunci. Hai, buka. Emang sudah dikunci kan palingan atuh. Terbuang. Bukan. Lagi. Andai kemungkin, tuh alasan kemungkin. Asep olengku ai. Lanjut, Mak. Ese bohong, tuh alasan kebohong. Cipli olengku ai. Ayeuna Asep sok kabedil. Kujang jadwalkan Kapana nasihat ku aing kabedil jang jawokan kapana nasihat ku ai sama rasa samar pola bisa dipapalerkeun bisa dibebenjokeun nya dina hate Asep ngarukur air masa teu bisa bohong Asep olengku air rumah satu bisa mungkin Asep olengku air sangat profesional.